nafsi billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun rampes moga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila, salam Nusantara, kumaha baraya-baraya daramang sadayana. Lanjutkeun pedaran salajengna nyaeta ngeunaan tajuk kalungguhan basa nyaeta kula bade ngabantun judul nyaeta Sangrunghun dina basa mantra tapepun pun paralun. Sanes sambatan ngajai kamari pilih anu langkung apal ti kula mangganyakeun saya aya ieu mah ukur tukar pikiran wae. Seueur anu ngagunakeun kecap sangrumuhun terutami dina basa-basa pantun, dina kacapi suling ti priangan. Hanapon di Karawang mah jarang-jarang ngangge basa ieu. Termasuk kula ieu sarasna teu gaduh kecap samodel ieu nu diwariskeun ku para kasepuhan kula di Karawang. Secara singkatna ngartikeunna aya dua nyaeta anu ngahubungkeun sareng Gusti Nu Maha Suci nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kaduana nyaeta anu ngahubungkeun sareng para karuhun. Nya ieu mah masing-masing aya jalurna, aya benerna, aya pertimbanganna masing-masing, aya guruna. Misalna Kang Deddy Mulyadi ngahubungkeun sangrumuhun ieu ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala nya telepat. Mung padaran di dieu rada beda. Kecap sangrumuhun nu ku ulah paham nyaeta hubunganna sareng karuhun. Kecap ruhun karuhun artina nu nurunkeun turunan. Sangrumuhun artina nu janten cikal bakal atawa nu pokok-pokona ngajembarkeun atawa nu paling kawentar, paling dihormat di antara karuhun. Naon sebabna seuseurna kecapna mandeg dugi kadinya? Sebabna aya ka jembaran harti, aya sopan santun dina bahasa, teu wani nyebutkeun gelar anu di luhur, nyebutkeun asma anu di luhur, anu saluhureunana. Contohna pun sapun kasangrumuhun kabatara kabatari. Salasna sebut sangrumuhun ieu anu dimaksud nyaeta tabepun kasangrumuhun ka Yang Prabu Siliwangi ngan disumputkeun da ku adab teh. Seueur kecap-kecap anu disumputkeun anu teu tiasa dikecapkeun sembarangan, termasuk nami-nami karuhun atanapi nami-nami Allah Subhanahu wa taala dina basa Sunda. Ieu seueur dina basa mantra anu teu bisa dikecapkeun sembarangan, jarang-jarang tiasa dikecapkeun angin dina doa atawa dina jampe pamake atawa dina ajean-ajean tabepun. Aya contoh kadua, misalna dina pengajaran doa ti para ahli kula di Bandung nya. Sekulerna tabepun Presiden Soekarno nyaeta sok diajarkeun doa ti Syekh Abdul Jabar. Da karasan Presiden Soekarno nyaeta muridna Syekh Abdul Jabar Banten. Napang doana sami, aya pamintaan, permohonan kana Maha Kuasa kituna ka Syekh Abdul Jabar. Ngan aya dikecapkeun aya panuhun teh panuhun ka Kanjeng Gusti Sinuhun titik we. Jadi teu dikecapkeun Kanjeng Gusti Sinuhun teh ieu saha. Padahal pami dikecapkeun mah tabepun eta teh Kanjeng Gusti Sinuhun Sri Paduka Presiden Soekarno gitu. Tambahan deui misalna alakon Abah Jamrong nyatana bangsa Sunda anu aya katurunan ti Walanda. Ieu teh bepun diomongkeun we nya. Kula ge ti YouTube sarua wae lain cerita kula ieu mah. Ngomongkeun widina diomongkeun deui ya. Anjeunna Abah Jamrong nyaeta janten Anemer di sekitar Gunung Salak ndamel perumahan. Dina hiji poe ka Talimbang. Ngadenge suara wayang naik ka gunung, disangkana aya wayang golek. Da beuki wayang si Abah Jamrong teh. Ka Talimbang dalam Suluman.
diberi kasadaran nyata naik kaluhur manggih masjid letik terus salat berjamaah di dinya aya babara urang tela goge jelembur ditarewak soran teh alam biasa eta mah alam nu lembut tapi pun ditarewak dicangkalak nya dipenjarakeun naon kasalahna soalna disalahkeun bilu ka bangsa siluman soranna teh eta pedah kawin ka bangsa nu karitu di gunung eta da katempoana mah we geulis lembur biasa nya disalametkeun ku luluhur di dinya kokolot di dinya nyata disebutna Mahapatih lah berananya teh sa nu gaduh karajaan ieu cek Bah Jamrong teh teu wani nyebutkeun sebut we Mahaprabu Prabu naon eta sarua nu mimpin mari jeung mimpin kula sarua Mahaprabu ingetna ka Presiden Soeharto eta teh Soeharto lain-lain Soekarno lain-lain kitu we Mahaprabu jadi teu wantun nyebutkeun nami sama sekali jadinya teh titik we Mahaprabu teu bisa nama-nama karuhun atawa nama-nama para nabi para wali itu diucapkeun sembarangan dina Gunung Catur sari dinten eta kirang sopan bahkan karituna bisa kawalat kalau buat etanya kaum kapitayan sami tuan nyebutkeun nami-nami nu maha kawasa itu oge di Sunda seueur nami-nami nu maha kawasa mung sifatna ditutup teu sambarang dikecapkeun umum eta we nu umum mah anu aya di Al-Qur'an eta tiasa dikecapkeun panginten da eta mah caritanana tapi pun paraluun jadi kecap sangarumuan eta nunjukna kanu ngagelarkeun ngajembarkeun turunan laras gitu karituna mah bisa ka Ramadhan Ibu Hawa tapi salarasna na kecap-kecap undang usukna anggaplah undang usukna atau tata tertibna bahasa Sunda Ramadhan Ibu Hawa eta gaduh panyebut nu sanes sangrumuhun mah karituna ka kaperbuan karituna ka Batara atanapi ka Batari ka para dewata Ramadhan Ibu Hawa gelarna teh nyaeta nyuhunkeun teh nyaeta ka indung nu teu ngandung ka bapa nu teu ngayuga Ramadhan Ibu Hawa kadituna ibu bumi bapa angkasa kadituna indung urang bapa peuting gitulah dietakeun mah jadi na bahasa mantra eta sangarumuhun nunjukna teh ka Mbah Prabu tapi pun paraluun jadi bisa dipilah-pilahnya upami doa-doa teh aya doa langsung ka Nu Maha Kawasa misalna teh ieu na bahasa Sundanya nyiakeun menyambut disapulukan kanu sakti kanu leuwih kanu karsa kanu kawasa ka Allah nah, geus jelas langsung aya di bahasana beda biasana ieu mah bahasana salancar makena bukan aku assalamualaikum waalaikumsalam atanapi ku sampurasun rampes atau punten rampes misalnya pun sapun kasangurumuhun kabatara kabatari ieu permintaanna sajaja ka karuhun hatina lain vertikal kana Maha Kawasa seueur mun make assalamualaikum sami itulah bilangsung saur bahe carekna kula minta hampura kula rumos kula seueur kekurangan pun paraluun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag